Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kuring sapara kanca bade nampilkeun warna di kelompok Hayu Muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa patepang jeung abdi Hendrik Dika Pratama dinawatan nu bade dikapindakeun nyaeta kosmetik ilegal. Lobana kosmetik ilegal di sakumna Indonesia masih kene terasa didelek ku BPOM. Dina sasi ieu parantos menang 113 miliar leuwih total kosmetik ilegal anu disita. Di dia abdi geus menang dua narasumber, hayu urang taroskeun. Di dia abdi geus menang dua narasumber, namina Elisa, Sri. osok make make up tara. Osok tapi terminal. Osok. Ayeuna teh pan loba kosmetik anu palsu. Pernah teu meuli kosmetik anu palsu? Pernah. Kumaha teteh bisa meuli kosmetik palsu? Mun abdi mah sing penting kosmetikna teh murah. Amun abdi mah asal beli we. Di kosmetik palsu eta teh aya teu penyebabna? Aya beungeut teh jadi panas, ararateu gitu. Beungeut teh osok bareureum. Atur nuhun. Sami. Di dia kuring geus menang narasumber nu selanjutna, ngaranna saha teh? Yulinda. Teh Yulinda pernah teu meuli kosmetik anu palsu? Tara. Kunaon tah? Sabab kuring bisa bedakan kosmetik jeung asli jeung palsu. Kumaha tah cara ngabedakeun kosmetik palsu jeung nu teu palsu? Kusabab kuring sok nempo sorseran masyarakat di seragam sama di YouTube. Ayeuna aya teu pesan-pesan ngeunaan kosmetik di zaman ayeuna? Aya, urang sebagai masyarakat sakabeh, masyarakat milenial kudu bisa memanfaatkeun teknologi zaman ayeuna. Atur nuhun ti pertanyaan ti terjawabanna. Sakitu ti abdi. Assalamualaikum. Kitu wae pemirsa nu bisa dipikatur, mugia urang sarerea kudu leuwih terang kana kosmetik palsu. Salian kitu urang ulah papaduan milih kosmetik di pasaran. Jeung tingali heula seluk-belukna. Jeung pemerintah teh kudu tegas kana pengawasan. Jeung kudu cerdas dina ngagunakeun teknologi ayeuna. Sakitu wae ti kuring Hendrik Dika Pratama, hatur nuhun.